Iya keung bawaanana baru ringka kana bos orang ceuri tapi kan digusur di bawah lompat acana ai itu geus leuleus sangkal ya bahan karena dataran batu nah bendungan salah terlukat ka jalan digusur bahasa tapi sih benang-benang tadi bukan itu tapi jadi mah harapun abida masih siukan kawan ke orang benang aja terus sekarang lari reut we jadi letiklah sedih pasangkeun ada usul yang yang kopengnya aya keneh abi pernah ke seluputan pernah teki pernah aya nyamuk kan ke hari hujan kurang kesini nya lauk teh geli jadi udah dikuruy kan kalau kada loncat tadi kapal itu doang kopeng gitu akar berang-berang teh aya jadinya malah gede mah tapi dia pilihnya pada ayah nu gede gitu ayah ada kerung pada ayah nu gede karena abi pernah ngalaman di palikulan sekarang sampai di seret pisan sopkeun eta mah aya nu gombang katinggal kitu aya bantu contoh lah pengen Ngaruhi eta teh Riana nih oh eta di rumah ya sih habis jero aja mah kalau nyurawi ge teh can rugi atuh kadungna teh. Eta mah aya banyak kadong apa itu. Nah cadas abdinya para tempat carikan Kulon non. Kami pernah barangnya ada ya lah. Ya di Nusa gitu. Juga nabi agung dah atuh Kang si horeng teh nyelam kana gebog si kenur teh begitu ditarik aya gebog palit berenangnya gitu jadi si kenur teh katunduk gebog gitu nyelap adinya mata-mata lubang kemudian ditarik gitu agoan mu Ada kucai bro, padi si gebog teh milu, kajujur meni hampir tepung kada tadi. Itu kan kumaha, ulur deui seak deui lompat. Nah, tepung silira teh meureunan heuh sia kita ngababuk kitu teh kana batu. Lesot meun gebogna. Tapi ati jengkang atuh kana deukeut nangka sirsa kadinya. Astagfirullahaladzim. Lesot meureun ieu teh cing teh deukeutana kana handapun sangat kalapa. Masih kena nu ngadudut aya keneh cing teh. Dudut. Iri we segede kieu. Teu sakilo-kilo aca. Iya ngalah ini. Itu icing horeng teh kitu nya waraganaga teh oh gebog nyelap kana kenur kitu tah. Ngaganjal kana timah meureun Kang. Pak, anu ngeunah seuri mah komo lamun bari jeung aya batur waas meureun jeung seurikeunana ningali urang puskesna gitu. Tadi eta di pekareun desa nu diam ini. Jadinya yang petir. Abi handapun curug saalit jadinya ngalung teh. Aya di jebrudan. Sering wah. Nah, tepung sila kada tulak ilik kaluhur ka handap mah teh pasan crok ka kitu nya kana kering. Ai sea kelumpat kan sing goreng kalenya barang bang si dopangna kakait pisan ku ieu. Kita mentok wae itu bari diulur bari lompatan aja sok di sisi irigasi terlompat ka wetan itu ieu teh mentok terus ieu teh ira harek ngabalosna naik ditahan teh aja dog gitu tahan tengah dudut di tempat teh naon di hidung sieun teh balu Kang aing kana useup pisan wah tawas jeung batur jeung cerikeunana beuneu ini kalakuan urang geus ngesan teh
kabalasna mah diceruk tuh. curang mulu. Kayak kilo-kilo. Langsung mah lempang naik kalinya. Anak pun kersen kayaknya kayak kalau nggak ada apa itu apa di sama orang internet nah tetap simulan kring ya naon tidak laut begitu di sana deh kring itu cepengan abi malah begitu kan kalau benang-benang kena pintu satu kang dari itu lupa teh tutur kena balik di golongan tepung simila teh kulibak sih bagus Orang kenanya sih dan lauk mah mun basa diceruk nih ngai kan jadi kulit putih ya jalur kopi teh luhur cobaan ngeuseut luhur ulin dinu aya awi dinu aya kaung luhur jeduk kana tuh geus teh lain jadi heureuy jadi nyangan bingung dah kumaha di balung kawin tah hitung-hitung malah benang syukur henteu masa bodoh kali geuneuk kopi dina kali alra golong dari puikeun di dinya turun moal center moal kebar jujur kancepkeun ngongengkeun kana tahu turun ayat kopi dari ayat tebun balik deui mungkin karena karung keureut tebun itu kan bawa we timah nu teh datang ka luhur di golongan di luhur nah itu sampai ka luhur penting paruri ka unuk turun teh tos telanap teh kita balik menang dia jam sabawah dulu yang dia di luar. Sok mah. Tak kopi tinya jang. Ya. Garis mah bikin garis. mohon nah bisa jadi pikir wae mah bener diseuri nepi ka ayeuna dalam ngeuseut lubang gaduh babaya Kalau kedua kali nepi ka jam 3 wae ya Jawa emang kapok kali mah masih ayam ajakan oge be kapok ya Naon jajawai ya kaikin anu asal ya kuli panggul di pasar geus naon kan eta bisa memang lah pedungan kita tuh didinya abi abus teh itu aya bolonyong jadi mawat teger teu make ieu teu make jujur badag talina teh nomor 100 lagi teger teh kan usupna ge nomor 13 ya lalu ngomong mah teger teh luhur we bolikeun baru teh dinya teh kana pancusan bolikeun didian ku batu abi beh tukang nang ngusupna teh dina ieu dina kilas jembatan gantung bakubur musuk di dinya lah sampai teh aya cek-cekeun teh cenah teang cenah teger teh sugan we nya pancuh we eta mah cenah sing pancuh abi teh aya jujur ya anceun tang tunggu jujur teh ieu nah tuh eta golongan ginihan di teang eta ieu gogoro kayak jebuk jero orang deunya anceun oleh tang tunggu teh jujur Ayo cari kayak kapang kar kan itu. Pilihan ku batu agung gogolong. Dan donal have good thing kita gitu mah hese. Kadang-kadang ngarokok kada balik ke kupul kiri ngapa tadi. Pacana. Namanya cara di sana. Lain pas abi malik gitu. Tarik kerincing anak disampurkan bari rokok dari payah pareman jebrut kan tuh melumpar nah jebrutan jebrut gitu
si horeng meureun ngalep gitu nya pengangguran di situ hampir teh jongkrok atuh ini mantap atuh gitu tah hangis heug sekuat abi di jam 7 kan sang ngopot si awas sendiri tuh di jero teh ah iku maneh lah sampai anu keluar lah tuh program dia kan sama 70 kita pengen cicing tinggal itu hari warna saya iya bukan si bapaknya tahu nu pangagus jalan lu kaseureun mah eta abi pernah di Cijeruk nyangka mah lubang we badak kitu nya dina curug atuh bagus heula mah teu beunang dibetot naon teh kayu nyanggut tapi teu beunang dibetot gila dianggut pernah nage-nage ka ditalikeun teu di alangan wae aya kana laut di sini mata pun saya bis ngenoran jadi baca teh soalnya ngalang suwe sampai dia ya hewan segede kieu tah segede katel emang lulu anjir cenah ngalayang dah hampang geus kaluhur mah ya di Bekasi dengan utang dengan tapi tarik kalau di kunci gitu di kuncikan iya tuh hari kan di Cijeruk Cikasung dari kulit beuteuh nya teh segede katel berarti kayak lihat karena segede kieu tah jutaan berarti 7 juta ya anaknya berarti huluna ge kabeheungna segede kieu atuh beheungna eta mau berarti sejutanya kan kitu kan baruleun kitu nya dina batok dari gon segede bisnis panjang kuya ka umur abi mah useup ka karak mah teu penting menang kuya punya potna bagus sing horeng beunang nyelak beunang lila-lila beunang daya nyeri beunang kitu ngangkang beunang dia mun ngurak didinya tah dina benteng desa bula dia saung nih panggil dia lamun teh mah kitu ngurak jeung babaturan mah teu beureumbeugeut atuh da hatingalnya tak kiru gitu di kan gitu cet nyamut wah pada gitu kan boga sawah teh si abahna atau orang gitu dari berkali yang serikeun kita wayana kok naik bari nyawa betot nya tapi keluar teh segede bayawa kelingan tapi kan diboboikeun ge kana tembok habok kelas sawah ya hiburan keuheul we nu aya atuh bayawa ya Sakarawa Bekasi